Dersan ngaos urang sadaya kitab Johar Tauhid halaman 31. Pawajibun lahul wujudu wal qidam kadza baqaun la yusabu bil adam wa innahu lama yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu. Pawajibun mangka eta wajib lahu pikeun Allah al wujudu ari sifat wujud wal qidamu sareng sifat qidam kada eta nya kitu deui qidam baqaun ari baqa la yusabu anu henteu dicampuran baqa bil adami ku eueuh wa innahu jeung sanyana kalak wa innahu jeung sanyana Allah lama yunalu dina samangsa-mangsa lama yanalu dina samangsa-mangsa henteu ngarawat naon al adamu eueuh mukhalifun eta anu nyulayaan burhanu hadal qidami eta jadi dalil kana ieu qidam. Burhanu hadal qidami kana ieu kana dalil eta dalil kana ieu qidam. Salajengna tos pawajibun lahu al wujudu wajib ceuk akal bahwa Allah Ta'ala teh kasipatan ku sifat wujud kaharti ku akal goriji wujudna Allah Ta'ala teu kaharti ku akal goriji teu ayana Allah. Ieu wajibna ima wajib ceuk akal. Ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Wajib ceuk akal bahwa Allah Ta'ala teh kasifatan ku sifat wujud. Kaharti ku akal goriji wujudna Allah. Teu kaharti ku akal goriji teu ayana Allah. Ari wujud teh kabagi tilu. Hiji wujud idopi nyarandena hiji perkara kana perkara anu sejen seperti ayana anak nyarande kana ayana indung bapa eta teh wujud idopi. Ayana aki ayana incu nyarande kana ayana aki jeung nini. Kadua aya wujud teh wujud aridi ayana hiji perkara teu nyarande kanu sejen tapi ayana teh kapiheulaan ku eueuh heula. Contona seperti alam dunya bumi katut saeusina eta wujud aridi anyar-anyaran. Katilu aya wujud teh wujud hakiki ayana hiji perkara teu kapiheulaan ku teu nyarande kanu sejen teu dimimitian ku eueuh heula eta wujudna Allah Ta'ala wujudna zat Allah Ta'ala. Tos ari barang anu wujud teh tiasa kapanggih ku dua perkara cenah. Kahiji ku hisi ku panca indra anu 5 panon
cepil merenya pangrasa kaduana ku akal kaidrokna teh sapertikeun ayeuna ilmu bodoh susah sedih tah wujudna Allah taala ge kapanggihna teh ku akal wujudna Allah taala teh kapanggihna teh ku akal wujudna Allah taala teh kapanggihna teh ku akal seperti kieu seorang pendeta baheula saur penerangan guru kieu seorang pendeta baheula ngajak debat ka guruna Imam Abu Hanifah hayang dihadiran ku balarea ku masyarakat dina paidina mimbar umum nya dilawanana ku Imam Abu Hanifah nyata mempertanyakan masalah wujudna Allah kahiji masalah wujudna Allah kaduana masalah ruh di mana ayana ruh katilu dina masalah Allah teh keur kumaha ayeuna tatuloy dijadikan cek eta pendeta kieu dina waktu anu geus ditangtukeun cek pendeta di hadapan masyarakat lamun bener Allah wujud maka wujudna kudu katingali maka wujud Allah teh kudu katingali da sakur-sakur perkaraan wujud pasti katingali tuluy kebenaran Imam Abu Hanifah teh keur didinya teh dina mimbar teh disuguhan susu cek Imam Abu Hanifah ke wahai pendeta anjeun meyak ieu susu sagelas anjeun ieu mah gambaran susu we lah ida lima cai herang ieu mah cai herang geus kitu teh cek eta pendeta cek Imam Abu Hanifah anjeun meyakini dina ieu susu teh mengandung lemak cing nu kumaha lemakna buktikeun ku anjeun percaya dina ieu susu aya lemak cek pendeta aya sok nu kumaha lemak teh buktikeun hiji tah anjeun percaya kana ayana angin percaya katingali teh eta angin teu kaduana dina masalah ruh ari ruh ayana di mana di luhur dina sirah dina beuteung dina dada dina handap cek eta Imam Abu Hanifah ngajelaskeun deui tingali ieu anjeun yakin tadi meyakini dina ieu susu teh aya lemak yakin di mana ieu lemak ayana di luhur di handap atau nabi di tengah teuing teh nyaho tah jadi ari jeung jalma kafir mah ulah sok di dalilan ku dalil Quran komo teu percaya mah ulah sok di dalilan ku dalil Quran dalina dalil neungeul jeung jalma kitu mah seperti kamari geus dijelaskeun bahwa nya kitu masalah eta tuluy geus kitu samemeh Allah aya naon heula sanggeus Allah aya naon heula cenah aya deui eta pendeta nanya kitu deui nya dijawab ge Imam Hanifah cing coba tinggal ieu samemeh cingir aya naon cenah eueuhna naon cenah satos aya jempol aya naon eueuhna naon Allah mah kasifatan ku sifat kidam kasifatan ku sifat bako ari ayeuna Allah keur naon cenah jawaban Imam Abu Hanifah Allah keur ngaluhurkeun darajat jalma nu iman seperti kuring Allah keur ngarendahkeun darajat anjeun seperti keur ngarendahkeun darajat anjeun jalma nu teu iman ka Allah waduh
leh debatna eta pendeta teh da kitu ari jeung jalma jeung nu teu kaharep jeung mahasiswa makan sabari kamari geus dijelaskeun Buya Hamka kamari ngajelaskeun pan ceuk mahasiswana teh kieu cenah ceuk mahasiswana teh teu kaharti ku akal kuring mah cenah anu dosana bujur hitut cenah tapi nu ayeuna nu dikumbahna beungeut nu dikumbahna rarai nalika wudu teh kan gitu sok cenah teu bujur cenah dikumbahna ceuk Imam Abu Hanif ceuk Buya Hamka ka dieu cenah kaharep eta mahasiswa teh keur sok nangtung pas keur nangtung teu kanyahoan eta suku kursi teh diadegeun ditincak we dicalikan ge mah meuneun calikan we ngagoak tah eta mahasiswa teh ceuk eta Imam ceuk Buya Hamka teh geuning cenah eta nu jelina suku nah anu ngagorowokna baha maneh ceuk urang sok naon cenah kunaha suku nu ngagorowok teh nambah maneh cenah sejauh-jauh ceuk urang ngawereun kitu da gitu aya deui cenah ceuk imam ieu meunang nya ceuk nya mahasiswa teh unjukan ka profesor teh geuning nya teu kaharti ku akal cenah ayeuna setan cenah dijieun dina seuneu disiksa pan ku neraka di neraka teh dina seuneu nya ku eta ajengan teh geus teu kudu diprotes deui digaplok ke ku bata tah si mahasiswa teh gaplok ke ku bata geus digaplok ku bata geuning cenah ira naonan panjawaban nu maneh tah nu ieu jawaban maneh nu ieu nu pertanyaan nu ieu da moal kahartieun atuh pan ieu cenah ari maneh pan dina taneuh ieu bata ge dina taneuh pan geuning maneh nyeri tah ditaplok ku bata aya deui nya masalah takdir deui nanyakeun masalah takdir deui nya masalah takdir cenah nu kumari takdir teh hanya tadi dijawab nanti ku bieu deui ku ditakol deui nu dua pertanyaan deui takol we langsung kuatna tah eta teh takdir nu kitu teh jawaban tadi na pertanyaan anjeun kamari geus kabayang teu ti kamari geus kabayang teu atau ti tadi geus kabayang teu bakal diteunggel ku bata ku kuring kabayang teu tah anu kitu ngaranna takdir katentuan Allah riweuh-riweuh teuing ngajawabna mah tos lah eta wujudnya jadi tuluy tah ieu dalilna ieu makeun we dalilna kabagi dua dalil sifat wujud teh hiji dalil ijmali dalil ijmali teh dalil anu deet lah dalil ijmali teh secara garis gemlenganana anu gampang kapahamna cenah saur Syekhuna mah nalika ngaos Johar Tauhid ari dalil ijmali mah dalil anu deet dalil anu gampang kapahamna tah ieu mah hukumna teh nganyahokeun fardu ain kaduana dalil tafsili dalil anu diwinci nganyahokeun na teh hukumna fardu kifayah eta mah contohna ki dalil ijmali teh ari cimpring teh tadi teh manghedar teh geus nyeun cimpringnya ceuk manghedar teh cimpring teh tina sampeu geus sakitu eta dalil ijmali dalil ijmali eta mah piraku teu apal gitu eta mah geus deet eta mah yen cimpring teh tina sampeu tah dalil tafsil mah prosesna dijelaskeun eta kieu kamari teh sampeu teh meunang sampeu teh melakeula sampeu meunang 8 bulan tuluy dicabut lumayan dan dicabut teh geus dibawa we ka imah eta sampeu tuluy dipesekan ku maate teh ku ibu RT tuluy geus dipesekan teh dikeuman geus diparut dari kumaha diparut geus diparut teh tuluy meureun dibumbuan bumbuna teh aya uyah aya pecin meureunnya aya hayang lolada dicengekan meureun kitu geus kitu diemple-emple kumaha dar tadi teh make ieu nya make senok kitu nya make garpu dina baskom geus kitu teh meureun tuluy geus tuluy tah nepi ka tuluy meureun di ieu diseupahan meureun kitu diasupkeun kana
cai eta wen kana katel meureun kitu cai da tuluy poekeun geus ta eta teh meureun dalil tafsilina eta mah ta nganyahkeunana dalil tafsili mah dina bab tauhid eta hukumna fardu kifayah. Tos ari dalil ditingali dina jalana aya dua, kahiji dalil akli ieu mangagunakeun hukum akal, kaduana dalil nakli, dalil anu bersumber tina Quran jeung hadis. Tos kitu diandawisna. Naon ayeuna dalil aklina sifat wujud? Saur sayhuna mah Kang Haji Deden An-Nur Malangbong ya kieu nyebutna teh yeuh pikeun urang mah cukup kitab dijan ge keur nganterkeun urang ka surga mah. Eta geus dalil ijmali we dina tijan we cukup eta urang kudu nyaho kana kitab tijan. Tah gitu. Dalil aklina sifat wujud naon? Cek dina tijan wujudu hadhil makhluk qati ayana ieu sakabeh makhluk, ayana ieu alam dunya, ayana ieu bangunan, aya nu nyieuna, ayana ieu alam dunya, aya nu ngadamelna. Tah kitu wujudu hadil makhlukati nyaeta zat Allah. Tuluy dalil naklina kul marabbus samawati wal ardi kulillah kul marabbus samawati wal ardi kulillah eta dalil naklina. Ta menurut Imam Asy'ari cenah menurut Imam Asy'ari mah wujud teh ainul maujud, datna maujud, rek hawadis atawa qadim atuh wujud teh lain sifat menurut qaul rajih, menurut qaul mu'tamad. Jadi menurut qaul rajih mah teh lain, menurut qaul rajih mah wujud teh lain sifat tapi ainul maujud. Keun lah eta mah dina kitab Kifayatul Awamnya dijelaskeun gitu. Lumayan rada ieu. Oge engke ngaji kitab Ummul Barohin ngadi mah secara garis besarna we bade urang dinadomkeun baheula keur diajar di diniyah keur ajar ngaji baru ngaji tijan hiji wujud aya Allah mohal Allah Ta'ala teu aya ari dalil anu nuduhkeun kana wujud Allah Ta'ala ayana ieu sakabeh alam. Dalil naqli dina Quran dawuhan Allah Ta'ala Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Baheula tah keur diajar ngaji bola tijan teh kitu lain. Urang keur sekolah agama keur eta tos eta ge cukup pikeun urang. Terus kaduana wal kidamu sifat kidam. Cenah tadi wujud tos beres ayeuna sifat kidam. Wajib akli Allah kasifatan ku sifat kidam. Naon kidam teh teu aya kawitna Gusti Allah teh teu aya mimitina la awwalalahu teu aya mimitina. Ari kidam teh kabagi 3 bagian cenah. Hiji kidam zamani heubeulna hiji perkara kakurung ku zaman. Heubeulna langit jeung bumi pada geus heubeul dina zamanna, pada geus lila dina zamanna dibandingkeun jeung manusia. Kadua kidam idopi heubeulna hiji perkara pedah dibandingkeun jeung nu sejen. Heubeulna bapa dibandingkeun jeung anak-anakna, heubeulna ayeuna aki dibandingkeun jeung incuna. Nah eta kidam idopi. Katilu aya kidam teh kidam hakiki. Nu kumaha kidam hakiki? Heubeulna hiji perkara teu kakurung ku zaman
lain pedah disarandekeun kana perkara anu sejen nyaeta kidamna Allah taala. Timimiti sifat kidam nepi kana wahdaniyat eta disebut sifat salabiyah. Jadi timimiti ari wujud mah eta sifat nafsiyah, kidam bako mukhalaf wal wadisi qiyamuh bi nafsi wahdaniyat. Tah 5 sifat eta disebutna sifat salabiyah. Naon sifat salabiyah teh? Anu nyabut makulat pertanyaan anu teu pantes diucapkeun ka Allah. Jadi ari salabiyah teh naon? Nyabut makulat pertanyaan anu teu pantes ditanyakeun ka Gusti Allah. Nah, makulat anu kacabut tina sifat kidam nyaeta mata. Sakabeh pertanyaan jeung jawaban iraha cenah. Iraha cenah Allah teh tak tulah daya. Jadi kacabut pertanyaan mata. Iraha cenah. Keun ke ngaji makulat wado jeung istiqoknya geus da harita gengke aya dina rekaman ke urang kana YouTube-keun. Makulat wado jeung istiqok. Geus aya dina rekaman Mang Hedar tinggal engke kana YouTube-keun. Meh bisi ayeuna teu kaburu ngaji ke ku akang nek di kana YouTube-kan rekaman-rekaman teh bisi peryogi kantun meser ieu na we meser flash diskna anu ukuran rada ageung. Da kamari ge mang anu nyuhunkeun rekaman teh ari memorina nya dina flash disk memorina rada memorina leutik mah teh cukup. Menta tafsir ati menta nyan rekaman tafsir dina ieu teh tapi nya flash diskna teu da nu sabaraha giga teu da. Atuh da nyaman nya teu kaasupkeun. Da beda rekaman tafsir satafsir atuh tafsir Jalalain. Ya yang saeutik tah kitu geus engke lah di kana YouTube ke. Mudah-mudahan mah teu kahapus tah teu file-file nanti Mang Hedar euy kamari pedah diinstal. Tulikeun Mang Dede lah Hilma teraskeun. Ari lalawanan sifat kidam nyaeta al-hudusu. Hartosna teh anyar. Adam hudus pana ini. Tah dalil aklina sifat kidam, naon dalil aklina? Lamun Allah taala anyar, tegesna ayana eueuh heula pasti ngabutuhkeun kana pihak sejen anu ngayakeunana. Sedangkan lamun Allah mika butuh kanu sejen pikeun ngayakeun anjeunna eta hukumna mustahil. Jadi lamun Allah taala anyar tangtu butuh kanu nganyarkeun. Sedangkan lamun Allah butuh kanu nganyarkeun eta hukumna mustahil. Kitu. Nah, geus eta dalilna. Lamun dina ieu mah cacarakan mah bareto kieu. Dua kidam heubeul Allah mustahil muhal Allah taala anyar ari dalil anu nuduhkeun kana kidam Allah taala lamun Allah taala anyar tangtu butuh kanu nganyarkeun. Sedang lamun Allah butuh kanu nganyarkeun eta hukumna mustahil. Dalil naqli dina Quran dawuhan Allah taala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Apal baheula keur sekolah agamanya keur ngaji tijan teh kitu baheula teh. Atuh tuh tulisan kitab tijan nu kuring bukan nama pino Mang Hedar bukan nama tingali kitab tijan kuring logatan ayak opat mah nu pinuh nama penjelasan tahu deh tijan itu ayat de kitabna pokokna mah kitab kuring mah bakal pinuh we geus pokokna mah cirining kuring teh pangrajina baheula keur masantren teh
Oh, kitabna di fotokopi nulis saya kahayang gitu teuleui kada bakoun nya kitu deui sifat bako keun atuh ieu mah nya kitu deui sifat bako ari bako teh hartosna tumetep teu aya tungtungna moal katungtungan ku teu aya di bako teh tumetep moal katungtungan ku teu aya langgeng tos ari bako teh cenah aya tilu hiji bako jamani langgengna hiji perkara kakurung ku zaman seperti langgengna surga jeung neraka eta mah jamani da margi kapihelaan ku eueuh heulapan seperti perkara dalapan aras kursi ruh kadua ya bako teh bako nisbi langgengna hiji perkara dinisbatkeun dibandingkeun dinisbatkeun kanu sejen seperti langgengna baja dibandingkeun jeung kai tuluy bako teh ya bako hakiki ari bako hakiki mah langgengna hiji perkara lain pedah lila dina zamana lain pedah dinisbatkeun kanu sejen tapi langgengna teh teu aya tungtungna teu kakeunaan ku ruksa nyaeta langgengna Allah taala kacabut tina sifat bako makulat mata pertanyaan jeung jawaban lapat mata iraha cenah tos ari lalawanan bako nyaeta fana wariduhu al fana'u cenah ruksak dalilna dalil aklina lamun Allah taala ruksak katungtungan ku eueuh pasti Allah teh barang anu anyar sedang lamun Allah taala anyar eta hukumna mustahil naon dalil naklina wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wayab kawaju rabbika dzul jalal wal ikram baheula keur cacarakan tilo bako langgeng Allah moal Allah taala ruksak ari dalil anu nuduhkeun kana bako Allah taala lamun Allah taala ruksak tangtu Allah taala anyar sedang lamun Allah anyar eta hukumna mustahil dalil nakli dina Quran dawuhan Allah taala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram tah kitu geus lah gitu lajeng layu sabu bil adami ngitung-ngitung kidam jeung bako cenah kabagi opat cenah ngitung-ngitung kidam jeung bako kabagi opat
hiji anu kidam anu bako nyaeta Allah sareng sifatna. Ieu mah kidam anu bako. Kaduana kidam tapi teu bako nyaeta ma'dum qoblal maujud, perkara anu eueuh samemeh aya. Ma'dum malal maujud qoblal maujud, perkara anu eueuh samemeh aya. Katilu bako tapi teu kidam, seperti perkara anu dalapan eta mah bako tapi teu kidam. Mana nu dalapan teh? Surga, neraka geuningnya. Tuluy. Kolam, Lauh Mahfud, aras, kursi, roh, tulang cungcurungan. Teh nu dalapan mah eta mah langgangan teu kidam daya mimitina. Surga, neraka, kolam, Lauh Mahfud, aras, kursi, roh, tulang cungcurungan, tak dalapan. Gitu. Tuluy kaopat henteu kidam teu bako salianti anu dalapan tadi. Henteu kidam henteu bako salianti nu dalapan tadi. Wa annahu lamma yanalul adamu mukhalifun burhanu hadal kidamu cenah. Mukhalifun burhanu hadal kidami maksudna ieu bet cenah kieu mang maksud ieu bet wa annahu lamma yanalul adamu samang-samangsa Allah teu kapiheulaan ku Adam ku eueuh samang-samangsa Allah teu kapiheulaan ku eueuh jeung teu katungtungan ku eueuh maka Allah ngabedaan ka makhlukna. Tah ieu bisa didamel dalil kidam. Tah sakitu maksud bet. Tah ieu bisa didamel dalil kidam. Jadi samang-samangsa Allah teu kapilaan keueuh jeung teu katungtungan ku eueuh maka Allah ngabedaan ka makhlukna. Tah ieu bisa disebut dalil kidam. Tuluy ta ieu mukhalifun lil hawadisi, tayeuna sifat mukhalafah lil hadisi. Kaopatna tina sifat anu wajib di Allah teh nyaeta sifat mukhalafatul lil hawadisi. Wajib ceuk akal bahwa Allah teh kasifatan ku sifat mukhalafah hadisi. Kaharti ku akal goriji wujudna Allah kaharti ku akal goriji yan Allah teh mukhalafah hadisi teu kaharti ku akal lamun Allah teu mukhalafatul lil hawadisi. Sifat mukhalafah hadisi hartosna naon mukhalafah hadisi teh mukhalafatu nyulayan Allah lil hawadisi ka sakabeh makhlukna. Hartosna teu aya titik persamaan. Ieu hartosna mukhalafah hadisi teh kitu Mang Dede Mang Edar nyang kade ieu barudak ieu kudu apal. Hartosna mukhalafatul hawadisi teh teu aya titik persamaan antara Allah jeung makhlukna. Kitu. Teu aya titik persamaan antara Allah jeung makhlukna. Lapad mukhalafah teh segatna masdar taukid sulasi majid warna kahiji bab katilu khalafa yukhalifu mukhalafatan
anu binana musyarakah babarengan atau jadi ngandung hartiana silih ngandung harti Allah jeung hawadis teh jeung makhluk teh teu aya titik persamaan gitu. Ari sifat mukhalafal hadisi eta teh cenah mah sifat salabiyah nyabut kana sagala makulat jawaban jeung pertanyaan terutama makulat kaifa ari makulat kaifa teh naon hartosna siga kumaha Allah teh beureun kitu siga kumaha Allah teh sabab ari patarosan siga kumaha eta pikeun nu aya pantarna siga kumaha cenah Allah teh eta mah kacabut da barengna termasuk sifat salabiyah kacabut tina sifat mukhalafal hadisi teh nyaeta makulat kaifa siga kumaha Allah teh tah eta kacabut teu pantes eta ditanyakeun ka Gusti Allah sabab ari patarosan siga kumaha mah eta pikeun anu aya pantarna model kieu mangjang teh jika Rabi Ahmad tah kitu meureunnya meureun kitu meureunnya eta mah aya pantarna pan keun bae atuh teuing tah ayeuna lalawanan sifat mukhalafal hadisi teh nyaeta mumasalah silih sarupaan kade lamun aya nas Quran atawa hadis anu siga nyarupaan Allah ka makhlukna kabagi dua cek dina Jawhar Tauhid engke dipayun wa kullu nausin awhama tasbiha awilhu aw pawidwarum tanziha. Nah jadi lamun aya nas Quran atawa hadis anu siga nyarupakeun Allah jeung makhlukna eta kabagi dua hiji cek ulama kholaf mah ditakwil awilhu cek ulama kholaf ditakwil naon ditakwil teh harus ditawil teh disalurkeun kana makna anu pantes pikeun Allah seperti mana contoh yadullahi fauqa aidihim yadullahi fauqa kan ari yad teh adun mahsusatun panangan cek ulama kholaf oleh artian ya ulah dihartian yadullahi teh panangan Allah ulah tapi ditakwil maksudna qudratullahi tah kitu kakawasaan Allah ulah dimanaan ku yadullahi teh panangan Allah ulah naon sababna sabab Allahumma ngagaduhan sifat mukhalafatul lil hawa disi ulah disarupa ulah dietakeun ya de panangan qudratullah misalkan jadi ulah dimanaan yadullah atawa Allahu alal arsistawa istawa teh asal kan sila andegleng di dinya mah maksudna istawala Allah teh ngawasa ngatur lain Allah cicing di aras urang ayeuna ditawil misalna contoh tergantung yang di atas cenah Sauriuni teh jodoh abdi mah tergantung yang di atas lain Allah artina aya di luhur lain gitu lain artina Allah aya di luhur eta mah dina pada luhurna kitu lain dan lantaran Allah mah qiyamu binafsi juman Allah kalawandatna teu butuh kana tempat teu butuh kanu nganyarkeun teu butuh kana anu ngayakeun
teu butuh kana tempat pikeun menggon, teu butuh kanu ngayakeun gitu. Eta mah tergantung yang di atas lain hartosna Allah aya di langit. Kitu tah kadeng ke ieu kudu ieu tuh ampun teuing. Aya dina kitab ieu yajibu mapahim yajibu antusohah. Kantos diaos nuju di Pasir Terong di Cianjur ku Syekhuna Buya. Allahumma qfil warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kitu aya mapahim yajibu antusohah. Geus ke eta engke dipayun ge bakal dibahas. Tah kaduana ceuk ulama salaf ditapwid. Ditapwid teh ulah ditakwil. Ulah dimanaan tos we kieu cenah ngamanaan teh yadullahi teh yad Allah we tos ngahartiasa yadullahi ariyad Allah tos kitu cenah ditapwid yad Allah anu hartosna anu maknana disanggakeun ka Gusti Allah ulah di ye cenah tos tapi kan ada ulama da jelema ayeuna kan baroloho teh ya jelema ayeuna baroloho kaoskeun lamun teu ditakwilnya wajhullahi rai Allah cenah di artianana teh rek kumaha teh tah kitu ke dihareup bakal aya lah ngampa dibahas deui dina bet wa kullu nasin aw hamat tasbiha awilhu aw pawid warum tanjiha tuh ayeuna dalil aklina sifat muhlawadisi lamun Allah nyarupan kanu anyar tangtu Allah Ta'ala anyar sedang lamun Allah Ta'ala anyar eta hukumna mustahil dalil naklina laisa kamislihi sayun tawalam yakul lahu kufuwan ahad geus urang cacarakan di urang nadoman wujud kidam bako daina opat mukhalafatul lil hawadisi beda Allah jeung sakabeh anu anyar mohal masalatul lil hawadisi sarupa Allah jeung sakabeh anu anyar ari dalil anu nuduhkeun kana sifat mukhalafatul lil hawadisi lamun Allah sarupa jeung nu anyar tangteu Allah Ta'ala anyar sedeng lamun Allah anyar eta hukumna mustahil dalil naqli dina Quran dawuhan Allah Ta'ala laisa kamitslihi sayun tah kitu cenah mangan keun atuh urang ngaji seutik-seutik bae ayeuna mah tamat lah insyaallah lah sakedeung ge wallahu a'lam bimuradi subhanakallahumma rabbihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka nafanallahu ta'ala bi ulumihi mayun barakatuh masabru min Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.